Dileukeun geus mulai memanas. Iran sugan aya sieun teh. Kami diciptakan oleh Allah untuk perang, cek Iran. Nah ieu lalakonna lain lalagaan. Ieu bakal diserang Iran. Jawara ulah bae nyebutkeun sieun, lamun aya anak Jawara dek gelut nyebutkeun sieun, memeh ku musuh ku bapana heula, paeh sia. Anak Jawara sia nyebut sieun, goblok sia. Teu meunang anak Jawara nyebut sieun, teu meunang. Gelut ada sia. Geus dididik ku aing. Lamun sekarang rentet teh, geus ulah tarung, dibebaskeun sia ku aing. Anak Jawara teh pas kitu. Wasyahrul haram. Allah ngajadikeun syahrul haram sebagai qiyamal linnas. Jalana tadi bimana sayaro, lamun jalan bimana sayaro qiyamal linnas teh jadi maful kadua. Maful kaijina al-kabata, maful kadua na qiyamal linnas. Tapi lamun jala bimana khalaqa maful nangan hiji, berarti ieu jadi hal qiyamal linnas. Tahai wa syarul haram di dieu teh keur dijadikeun maful kaduana, silakeun qiyamal linnas kan dibuang lantaran geus cukup kuno awal atbusan lidalatil awal. Berarti sarua jeung ja'alallahu syarul haram qiyamal linnas. Allah ngajadikeun kana bulan haram. Maksud haram ti bimanal asyurul haram opat itu sebagai qiyamal linnas. Hiji bulan Dzulqa'dah, 2 bulan Dzulhijjah, 3 bulan Muharram, 4 bulan Rajab. Eta teh ngaranna asyurul hurum. Eta teh teu meunang ngayakeun peperangan. Karakter urang Arab anu biasa peperangan resep perang bae lantaran nyana teh ingin meluaskeun ieu denah-denahna. Di urang mah meureun zaman kerajaan-kerajaan kamari. Kerajaan Jawa Timur, kerajaan Jawa Tengah kamari di urang zaman kerajaan memeh merdeka teh raja ke diserang ke sarua urang Arab berkarakter kos kitu. Urang ge panuturkeun itu. Nah iya di bulan eta mah teu meunang silih serang. Di bulan-bulan asyurul hurum teu meunang ngayakeun peperangan. Hiji bulan Habib, 2 bulan Haji, 3 bulan Muharram, 4 bulan Rajab. Berarti lamun eureun perang qiyamal linnas jadi ngangeunakeun ka manusia sebab perang resikona adalah nyawa. Aman asal datang ke bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab. Ieu teh ngarasa aman manusia lantaran dilarang perang. Kuari mah geus teu make etika perang teh. Geus teu make aturan-aturan kuari mah perang teh. Jeung eueuh lapangan perang. Nagara bae kuari mah dijadikeun lapangan perang. Baheula mah lapangan perang adu kekuatan teh ditentukeun tempatna. Kuari mah teu lantaran nuklir bom. Di mana bae geus make sensor. Anu loba jelema. Geus pokona mah teu nyaho nini teu nyaho aki-aki teu nyaho orok teu nyaho budak leutik. Kabeh beak perang kuari mah kos kitu teu beretika. Perang mah kan adu kekuatan militer kuduna mah tentara jeung tentara. Jadi di dieu kurang Irak teu aya kos kitu. Di dieu kurang Afgan teu kos kitu. Di dieu kurang Libya teu kos kitu. Berarti tidak menutup kemungkinan Indonesia bakal kos kitu. Pangheulana Cikupa. Lantaran di dinya aya mabukna beureum sabelah teh. Jagong. Cikupa lah. Gara pindah si orang Cikupa. Geus dikieukeun bae moncongna teh. Tinggal mencet bae remote aja. Terus patan. Pasar Kemis Bante. Kaliwat kujan. Kepetelan doang. Ya Allah ya Rabbi, lain lalagan perang ayeuna mah. Jelemana di dari itu be di Amerika make remote. Make remote Iran geus siap nyeun nuklir, nyeun rudal anu geus didatangkeun ka Amerika. Uji coba geus ka laut. Amerika sabaraha jarak tempuhna, sabaraha jauhna, dicoba ku ari nuklirnya na. Ternyata bisa ke Amerika ge bahkan leuwih. Nu mantak sugan ieu-ieu urang Iran teu siap perang. Sedangkan baheula geus Amerika lawan Iran. Kapan Amerika? Mada ku ari geus mulai deui Amerika. Cak Iran teh siap wae luncur-luncurkeun ujianan.
Tapi kan Amerika teh boga kos kitu tanya nama perang teh tepugu. Bom kapal di lubur. Geus teh nyaho tentara teh nyaho sipil pilot kabeh. Eta doang teh teu make etika kos kitu teh. Nu mantak baheula Irak yang bunker teh sugan teh mah jang rakyatna ka jero. Ketika diserang kok Amerika, rakyat asup ke bunker. Ternyata bunker nama memang aya ngan jang digunakeun wallahu alam jang Irak. Sebab anu nyieun bunker teh kapan orang Perancis. Pintu ke-1 nunyiin orang Perancis, pintu kedua nunyiin orang Inggris, pintu ketiga insinyurna maksudna orang Amerika sorangan, pintu keempat orang Jepang. Geus jelas eta mah lantaran pembuat ngaku nu paling dahsyat adalah orang Perancis, tapi teu digunakeun ku Saddam Hussein. Wallahu alam perjanjianna Irak pasti engke tah jang kupah. Berarti Saddam Hussein teh lainlah leutik-leutik jelema. Berarti Saddam Hussein musjahor riwayat hadis dia bakal diserang dahsyat gede-gedean sebelum itu abad ke-15 bakal diserang di Kupah. Nu mantak eta teh di Kupah teh liangna ternyata bunker nama ke Basrah. Bunkerna ke geus ese nyaritakeunna lantaran orang Perancis kan nu nyieunna selesai tembak. Orang Inggris insinyurna nu nyieun selesai tembak. Orang Amerika nu nyieunna selesai tembak. Nu mata geus kehilangan ku ari teh. Geus aya mah bunker mah aya we ngan nya kan pernah nyaritakeun beres si tembak jadi dokumentasi dikaburkeun. Pun kieu nya ngiling. Masyaallah. Itu teh digunakeun kamari teh digunakeun ngan pernah aya muka doang gitu tah. Ternyata iya mobil tank baja teh ketika eta muka eueuh ditembakkan ku Amerika eueuh ka mana cenah eta misteri cek urang Amerika tank baja sakitu ditembakanana ternyata eueuh ka mana ieu teh bingungan urang Amerika datang ka kuari eta teh jelema teu daekeun perang ngabingungan eta cek urang mah naon atuh teu dar-dar aja bari bingung aing ka mana cenah eta dibuka pun aya pernah satu kali dibuka liang nanti arasup kadinya sedangkan ke diserang ku Amerika arasup kadinya sekian ratus tank baja lonjak selesai pajar menang pajar misteri etalah tank etalah bunker Irak kuari jelas aya eta teh di jero teh wah tank baja termasuk alat-alat perang buatan Uni Soviet di jero eta luar biasa tapi teu digunakeun kamari rahasia Allah. Saddam Hussein leuwih nyaho. Saddam Hussein leuwih nyahokeun bae ieu mah perang can sabaraha cak Saddam Hussein. Tandinganana ketika Amerika ngalawan Kuba deuleukeun. Dibuat inting-intingan ujian Amerika cak Saddam Hussein. Aing pae kajeun sabilillah deuleukeun ke. Irak mah negara 1001 malam. Lantaran Abu Nawas aya di Irak. Lain lalawara tuh. Atuh sisi bae atuh Saddam Hussein naonan atuh tanggal korma dijieun seperti rudal sekap diberangkatkeun datang ka Riyadh. Sieun kabeh. Remote dikirkeun teu harurung. Cek Amerika kon teu net-netan remote urang. Ieu naon ieu beusinga jegur bang. Pabeh lalaunan lalaus make antino. Aku mah astronot biayana sabaraha triliun teh anti astronot itu anti rudal dikit geus deukeut ge teu daekeun sasada remotna jadi atuh horengan tangkal korma sabaraha triliun da ieu lah 1001 malam Abu Nawas hudang harita teh wallahu alam jasa Saddam Hussein lagi teu kanyahoan mah nya beunangna teh keur mandi nya teh di wahangan leutik di begitu di kuduna mapan eta teh di strum ngaku tapi henteu datang ka maut wallah ada misteri Saddam Hussein mah misteri ka mana ayeuna bejana mapan Saddam Hussein teh ke aya di Bojong gori Amerika henteu ngajelaskeun Saddam Hussein apa lain sebab ketika beunang nu beungeut teh Saddam urang ge nyaho ketika Saddam Hussein disorot teh aya 10 model Saddam percis 10 Saddam ieu nu mana nu asli ieu nu
benang teh nyaho nu asin henteu begitu di setrum teu daekeun ngaku lain meureunana wallahu alam datang ka kuari na ieu lalakona lain lalagaan ieu bakal diserang Iran dilekeun geus mulai memanas teh Iran sugana aya sieun teh kami diciptakan oleh Allah untuk perang cek Iran janganpun manusianya debu-debu di Iran adalah untuk melawan musuh-musuh Allah eta bahasa geus teu mundur saeutik-eutik aja kos jawara ulah bae nyebutkeun sieun lamun aya anak jawara dek gelut nyebutkeun sieun memeh ku musuh ku bapana heula paeh sia anak jawara sia nyebut sieun goblok sia teu meunang anak jawara nyebut sieun teu meunang gelut ada sia geus dididik ku aing lamun sekarang rentet teh geus ulah tarung dibebaskeun sia ku aing anak jawara teh kos kitu Nailah Syahrul haram qiyamal linnas Bismillahirrahmanirrahim Wa bainahuma hijabun وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون والله a'lam bimuradihi wa bainahuma lan ikut tetep ing dalam antarane karane ashabil jannati wan nar tegese pirang-pirang gangan surga lan neraka hijabun utawi aling-aling hajizun tegese aling-aling Ila dan ucapakan wa utawi hijab suwarul a'rabi ku benteng Arab wa alal a'rabi lan iku tetep ing atas Arab wa huwa lan uti Arab surul jannah iku benteng surga rijalun utawi birang-birang lan stawat hasanatuhum ka narima pada apa sake kagantenganan rijal wa sayyatuhum lan sake kaalaanan rijal atau hasanatuhum sake kabagusan rijal lan sake kaalaan rijal kama fil hadis kaya barang kang tetep ing dalam hadis Ya'rifuna kang pada awal wahya rijal kabeh kulan ing saban-saban kang suwiji min ahlil jannati wan nari kang tetep saking ahli surga lan neraka bisimahum kalawan tanda-tanda pirang-pirang tetenggere kulan bi alamatihim bisimahum kalawan tetenggere kulan bi alamatihim tegese kalawan tetenggere kulan wahia lan utawi yasima taw alamat bayadul wujuh lil mukminin iku putih pirang-pirang rarahine kade wong kang mukmin kabeh wasiwaduha lan alane wujuh lil kafirina kade wong kang kafir kabeh liru'yatihim karena ningaline rijal lahum kadue kulan il maudi'u malin karena udai panggonanane rijal iku kang dukur warna daulan nyeluki rijal kabeh ashabal jannati ing pirang kang adoene surgaan ing satune kalakuan salam Iku salamun alaikum utai kasalamatan iku tetap ingat sesira kabeh Allah Ta'ala ngadaw Allah Ta'ala ing ayat lam yadkhuluha orang namaranjing ya rijal kabeha ing ay ashabul jannah ing jannah ay ashabul arab tegese pirang kang adana arab al jannah ing surga orang manjing ya ashabul arab atawa rijal ha ing jannah wa hum yatma'una la utawi ya ashabul arab iku kapengen kabeh ya ashabul arab dukhuli ing dalem manjing ing jannah golal hasan ucap sabaki hasan lam umuran nang ngamengenkeun ya Allahum ing ashabul arab
ila karomatan yuriduha bihi manging karamah kamuliaan kang ngarepakeun ya Allah ing karamah bihim kalawan ashabul Arab. Warawal Hakim lan ngariwayatkeun sapah Hakiman Hudzaifah saking Hudzaifah golaling ucap Hudzaifah ing lapad baina mahum kadzalik dalam waktu hum ya ashabul Arab kadzalika iku kaya mangkono lam yadkhuluha idh kagatala alaihim rabbuka munculing atas ya ashabul Arab sapa pangeran sapa gola maka ngadau ya Rabb gumu ing lafazku mungaradeg sira kabeh udkhulul jannata maranjing sira kabeh ing surga faqad ghafartu lakum maka temen wis ngahampura ingsun lakum kadang sira kabeh. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Wallahu a'lam bimurad. Wa idza surifat dan tatkala dan begaskeun apa absarum pirang-pirang paningali ashabul Araf ashabul Araf itu gaza ashabul Araf tilqa ashabin nar ing ara-ara jihad ashabin nar gaza ara ashabin nar qalu maka ngucap ashabul Araf ing lapad rabbana pangeran ingsun sadaya la tajanna muga aja anda dadakan tuan ingsun sadaya pinlaring dalam neraka ma'al qaumil zalimin lazumardana kaum kang zalim kabeh. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. Allah alam bimuradu wa nadalan nyeluk sapa ashabul Arab rijalan ing birang-birang lanang min ashabin nar tegas kang tetep saking kang anduen pirang kang anduen neraka yaripun lahum kang badawararu ya ashabul Arab ing rijalan min ashabin nar bisimahum kalawan dateng gara rijalan qalu kang ucap ya ashabul Arab ngucap-ngucap lapan ma'agna angkum orang nyugikeun ma'auda orang nyugikeun angkum saking sira kabeh minan nari saking neraka jamukum o pengumpulakeun sira kabeh al malaing harta au kanzukum atawa gedung sira kabeh timbunan sira kabeh wa man kuntum lan barang kang ana sira kabeh tastakbiruna iku kang sombong sira kabeh istikbarukum anil iman tegesalan kumede sira kabeh sombong sira kabeh anil iman saking iman wa yaquluna lahum lan ngarucap ya ashabul Arab lahum kadari jalan musyirina ila du'afail muslimin alaikan isyara kabeh maring birang-birang kang dhaif kang muslim kabeh ngucap-ngucap ing lafaz haula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Allah alam bimuradi haulai ana taudawi kila samudayani alladzina aqsamtum iku ngakekang pada sararumbah sira kabeh layanaluhum maranana marqalehum minga ulai zabba Allah marqalehum min saya wa minga ulai zabba Allah birahmatin kalawan rahmat kon kila lahum temen den ucapakeun lahum kadaha ulai apa udkhulul jannata pada maranjing sira kabeh ing surga la khaufun alaikum maranana kemudian alaikum ingatasa sira kabeh wala antum lan waranana sira kabeh kutazanuna prihatin sira kabeh la khaufun alaikum waranana pawadi ku tetep ingatasa sira kabeh wala antum tazan
dan baca apa udkhulu bil binail maf'ul kalawan den adegakeun kalawan den mabdiakeun kada maf'ul wa dukhilu leungeun padukhilu pa jumlatun napi halun magawi teh jumlah napi kuda dihalaya maqulan lahum zalik tegese kang den ucapkeun lahum kadue haulai itu nya zalika mangkono udkhulul jannah haulai tadi tegese utawi gelas samudayane du'afaul muslimin alladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Ngelanjutkeun lalakon tentang akhirat mengenai surga jeung neraka. Ahli surga geus jelas, ahli neraka geus jelas. Urang geus nyaho. Ahli neraka innal ladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah teu iman takaburnyana teu nurut bakal jadi ahli neraka. Na'udzubillah min walladzina amanu wa 'amilus solihati. Jelema nu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, beramal soleh, teu kudu hese beleke, la nukallifu nafsan illa wus'aha, ulaika ashabul jannah. Etalah penghuni surga. Masya Allah. Sahabat naros ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah, lamun di akhirat manusia bakal dihisab, dina cara penghisabanana bakal dipasangkeun timbangan. Ketika jelema ditimbang, kemudian amalna goreng, boro-boro loba, leuwih kagorenganana sabillah su'an sagede endog kitu tuma endogan beratna kagorengan sagede endog tuma neraka bae. Masya Allah, boro-boro endogna tuma nage leutik. Tapi lamun ayah sagede endog tuma berat saeutik mah kablakeun ca neraka bae. Ya Rasulullah wa kadzalika. Kitu kene lamun jelema ditimbang amalna. Ketika kakatuhu ulah beratna sagede endog piit gede teuing. Sagede endog sieur, endog tuma atau endog kuman. Leutik asakan endogna ieu mah ulah kumana ulah. Saeutik jasa ngageserna malaikat mah kadeuleu bae. Urang mah kuari nimbang lauk kurang saon teu kadeuleu. War ya tak teu kadeuleu komo pejabat mah. Oh, jutaan jasa teu kadeuleu jana mah. Tapi di akhirat malaikat ditangah hisab, kita nimbang beratna sagede endog tuma atawa endog kuman kakatu sorga bae. Ya Rasulullah, kumaha ku ari lamun pas-pasan? Timbang. Begitu ditimbang kakatuhu teu ngageser, kakenca teu ngageser, lempeng. Geus dikutak-atik kieu supaya kakatu belok di lempeng deui. Di kieu-kieu tah, di kieu-kieu ye. Ku malaikat tek konteng. Lempeng deui bae.
aing ka mana bakal saking aing tadi aing geus neuleuh nu ka kenca neraka nu ka sorga nu leuwih saeutik bae saeutik jasa ieu sagede endogna ge endog tuma ka sorga ieu aing ieu kieu lempeng jasa ka mana ieu aing bakal ka mana ieu aing bakal ieu ayatna ieu nu mantak eueuh nu kaliwat rugi mun poe ieu teu ngaji lantaran teu nyaho jelema nu lempeng timbanganna bakal ka mana ieu untung nu ngabesan poe ieu oh masyaallah lempeng Gusti urang teh bakal sing hade urang teh bakal ditimbang ketika timbangan urang kakatuh geus tenang tapi ketika timbangan urang kakenca duh Gusti mun lempeng kemana iya nah wa bainahuma hijab antara sorga jeung neraka ahli sorga di sorga ahli neraka di neraka horenganan aya hahalang lamun eueuh hahalang mah ahli neraka nararaek atuh ka sorga atuh urang sorga jeung saeukeun sia bobolokot ku seuleuh ya ka dieu naik sorangan aing bisa kitu eta atuh kuari bae ge kuari penjara loba nu dipotong-potongkeun kaluar tarolah di urang tuh nu di Jawa Tengah teh anu sanaon kadang-kadangna duh sia mah nyaho jang geusran nu sakambangan pan we loba nu ngojay kalaluar asal geus kaluar di dinya geus ulah asup deui nu sakambangan mah geus. Nah ieu ge ieu di neraka lamun eueuh halang nyana ngojay ka sisi geus ka sisi maksakeun terus bae ngojay brus ka sorga lamun eueuh halang tetep sanajan aya malaikat sanajan penghuni sorga penghuni neraka berbeda tapi tetep Allah subhanahu wa ta'ala nyieun halang wahara ieu Gusti Allah make nyieun halang sagala maksudnya sanajan teu nyieun halang ge jadi neraka meureun moal ka sorga moal aja izin tapi tetep bae ka izin jelema keur ka nyerian mah pan jelema keur ka nyerian eueuh ka izin ngajeun ku kumaha ge ngorandang tinggal ngorandang aing mandek di kumahakeun ka sorga bae cek ahli sorga euy ka sorga mah sataranjang pun geus sataranjang kajon taranjang los cenah aing mah panas ya di neraka tetep Allah nyieun batas wa bainahuma antara sorga jeung neraka antara penghuni sorga jeung penghuni neraka teu bisa ngahiji hijabun aya hahalang ya Allah Gusti Rasul aya teh halangan huwa surul a'rab tembok wah asana nu ngabangunna urang suka bunyol sare orang suka bumi ge kana neraka dek nembok di mana ieu mah langsung tembok buatan Gusti Allah geus carita tembok bae wallahu alam kos kumaha tembokna engke bae buktikeun di akhirat surul a'raf ngaranna a'raf eta teh eta ieu surga belah dieu ieu neraka belah kenca antara surga jeung neraka aya hahalang ngaranna tembok Araf. Wow, kamari ieu mah tembok Berlin. Kamari ieu mah tembok Korea Selatan jeung Utara. Kamari ieu mah tembok Jerman. Kuari geus diruntuh-runtuhkeun. Tembok Berlin, tembok Jerman, tembok Korea geus dieuweuhkeun kuari. Geus rata. Ternyata di akhirat aya tembok misahkeun antara ahli sorga jeung ahli neraka. Atuh kan teu ngeunaheun urang di sorga kieu widadari kikieuan minuman berbagai minuman bubuahan segala rupa aya permadani dan lain sebagainya tapi aya pemandangan neuleuh jelema nu ngojay di neraka emang ngeunaheun atuh moal ngeunaheun komo di neraka na kadeuleuh mah anak urang mejana neuk nginum kopi misalna hobi jasa ka kopi di dunia na yeung ngeunah jasa ngopi kapal api di itu aya kapal pecah ke bakalna
barang neule urang keur ngopi itu mah anak aing harenegan